wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Naon bae pagawean urang bakal dibalas ku Gusti Allah. Meme dibalas teh kapan dirinci heula. Kumaha pagawean soranganana jang dirina, kumaha jeung anak, kumaha jeung pamajikan, kumaha jeung dulur, kumaha jeung tatangga, kumaha jeung atasan, kumaha jeung bawahan, kumaha jeung guru, kumaha di dinya urang. Iyalah wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ya Allah. Ieu di kumaha coba talalakon urang. Hayu hitung kurang be mun isuk aing pae isuk bae heulanan. Mun aing isuk pae renungkeun ku urang umur aing 60 tahun. Masya Allah. Urusan aing jeung Allah, hubungan aing jeung Allah tama urusanana letik musamah. Hampang. Tetapi urusan aing jeung makhluk musahah berat ieu urusanana. Hutang piutang anu can dibayar. Urusan zolim teh dihinakeun, urusan diomongkeun, urusan eta baheula teh aing teh jadi kepala kuli, baheula terhadap anak buah teh zolim, teh jujur zolim. Aing teh baheula teh jadi lurah, aing teh baheula jadi camat, aing teh baheula teh jadi penggede, aing teh jadi pemerintah, aing teh jadi ieu kumaha urusan pagaweanana sesuai jeung aturan apa henteu. Wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Rasakeun, renungkeun heula ku urang ya. Aduh ya Allah, jauh. Geus, datang orang ka imah tas ngaji ku aja. Neng. Kunaon tak? Hampura. Pan kakak jadi kos kieu sih ya, ngaji naon sih di ditu? Beuh, Neng. Ulah nuntut engkenya di akhiratnya. Emang ngaji naon gitu kan itu berat kakak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya lan besok bakal den balikeun sira kabeh bil ba'ts kalawan den pangyakeun saking kubur ila alimil ghaibi wasyahadah maring kang weruh ingkang gaib lan syahadah. Ya Allah tegas Allah fa yunabbiukum maka bakal ngawal si Allah kumin sira kabeh bima kuntum ta'malun kalawan barang kang ana sira kabeh iku nugaw sira kabeh fa yujazikum bih maka bakal ngawal si Allah sira kabeh bihi kalawan ma kuntum ta'malun. Wa akharuna murjauna li amrillah imma yu'adhibuhum wa imma yatubu alaihim wallahu alimun hakim. Allah alam bimuradi wa akharuna lanutaika wa nakaba minal mutakhallifina dedesakeun kang ngai magari kabeh murjaunai kuden tanggukeun kabeh bil hamzi majana kalawan hamzah murjaun wa tarkihi lan ninggal hamzah murjaun muakharun an tobati iku kang den tanggukeun kabeh saking tobat li amrillah kadue perkara Allah bihi dalam makharuna bima yasha kalon barang kang ngersakeun ya Allah imma yu'adzibu ana kalian nyiksa ya Allahum akhir ya yubtahum kalon yen ngamatikeun ya Allahum akharuna bila taubatin kalon wa taubat wa imma yatubu alaihim
lana nakalan narima tobat ya Allah alaihi min adasakharuna wallahu lanuti Allah alimun iku kang bahauni ngabi khalqi kalauan makhluk Allah hakimun tur iku kang bijaksana pisaning dalam dadamelan Allah bihim kalauan akhir wa hum lanuti akharun as-salasatul atsauna ba'd yaiku kang tetelukang pada teka kabeh dalam sausana rujuun nabi Murarat ya nyatane ki Murarah ibn Rabi' wa Ka'b bin Malik lan ki Ka'b kang boten Malik wa Hilal bin Umayyah lan Hilal kang boten Umayyah takhallafu nari mengari salasa kasan kena arah mumul wa mailan ila da'at lan condong maring senang lan difaqat ora alam nifaq walam yantadiru ila nabi lan ora sesadu ya salat maringkang jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam kagarihim kaya liyane salat paukifa amruh maka den kandegkeun apa perkara salat 50 lailah ing 50 wa hajaruhumun nas dan krihanhum ing salasa pemanusiatan usilat malah den turunkeun apa taubatuhum ba'du taubat salasa ba'du ing dalam sawisana ukifa jika mari pek maraneh kabeh migawe nyarieun pek beramal masyitum sakadaek dek ibadah haeg dek maksiat haeg gae dek kumaha ge kumaha muaraneh bae bahasa teh mencakup kana targhib buat terhib artina ngabibita ongkoh nyingsieunan ongkoh ayo deuk kumaha ge ja fasayarallahu amalakum Allah bakal lembongkeun ka amal-amal aranjeun kabeh masyaallah nu bantak urang ngaler ngidul ngetan ngulon teh nungguan ajal ai ajal geus datang mah teu mamri gagah teu mamri sugih di mana datang ajal mah atuh hirup manggesan bae sanajan susah kabina-bina gering anu pohara can datang ajal mah atuh moal waka maot jadi maot lain ku susah ku ajal lain ku gering ku ajal geus datang ajal mah teu saha loba pisan jelema gagah jag waringkas datang ajal pae eta teh geus sadar urang teh kikituan teh geus nyaho kitu tapi sadar mah teu nyaho tapi sadar mah teu hayang kena sadar sadar ya anu leuleumpangan isuk-isuk lohor maot anu leuleumpangan datang ka magrib tas isya maot eta kan loba tah kajadian kos kitu tah henteu jadar ka diri urang lamun aing maot ya lohor beureunanan ya Allah ya Rabbi dosa-dosa aing haju aing macan dibere resep ya ibadah teh dina ibadah ge can dibere ngeunaheun ya ibadah sakumaha anu dipake karesep ku Kangjeng Nabi mah hubbiba ilayya dunyakum salah tilu dunia aja nu dipake karesep atib hiji wawangian nomor kaduana an-nisa awewe nomor katiluna wa qurratu aini fis shalat herang mata ngeunaheun dada qurratu aini fis shalat bungah mata hate dina salat berarti kan ngeunaheun teh salat teh hiji sesengitan sebab sesengitan teh mawa ngeunaheun suasana malaikat aya sesengitan mah turun geus dihadiran urang ku malaikat ngan sesengitanana atuh sige hande ulah atuh sesengitan dipake ongkoh tapi lain seungit asana henek Jumaah ge aing pindah we lah tempat emang aing henek daripada mah maksud itu mah kan sesengitan lantaran naon eta hiji mah atuh beureunan dan hargana murah atuh mana aya nu murah seungit mah aya barang bebeja teh ka ditu kan ngajualna euy
emang minyak ya kok jadi bau kieu sia meulina sabaraha di aing 500 hutang apa kes atuh hutang uyuhan aya ka ambeul ieu sia de lain gitu atuh kan minyak teh kan asli nama lamun isuk-isuk nu ngeunaheun nu mana kebeurang aya panon poe nu mana peuting nu mana urang kan lamun ngahareupan pamajikan hiji pamajikan geus sarareungit kan lain deui rarasaan gitu waduh ya bangun siap teh kan gitu kan nah coba urang ngahareupan pamajikan juk make minyak teh make minyak anu meunang meuli lain cap kampak kan lain deui ya lain deuk sosonoan asana mencetan ka nya cap kampak tah kan lain deui suasanana tuh ada sesengitan nanti Kanjeng Nabi resep pakai sesengitan teh keur mah awakna seungit aja pakai sesengitan atuh geus tambah-tambah nomor kedua awewe nisa sebab ngajembarkeun kana hate urang ayeuna keur pusing-pusing datang ka hiji tempat aya dinya pamajikan urang nyambut ka urang bari seuri blak perasaan suasana jadi beda utang poho utang tuh lain deui jadi kan senang awet ya terus ngadeukeutan ka urang jeung ngagelehe jeung mencetan ka urang set kebel-kebel aya duitan euy ya oh berarti mah penjahat kelas kakap ya mah eta geura jadi awewe manisa menggairahkan hirup nu mantak jelema anu berjuang biasana dikerumuni ku wanita sebab naon nambah semangat geus pamajikan teh lamun ka urang mere semangat urang katakan waduh giat kajen ku kumaha oh coba lamun urang datang ke sambutan urang nitah nyanana cicing bae eta kan aja bae geus lah ieu mah tangga kos kiamat geus mal dagang yang lah kos kieu jasa tah coba lamun disambut mah masyaallah jika urang na geus naon karang-karana mun urang hareudang geus teu kudu make hihit androknya na dikitu-kitu aju janana teu make calana kan geunah cerek dia masuk macem-macem iya eta samacem karek samacem eta Masya Allah nah iya gorenganan amal naon bae bagus bakal ditembongkeun ku Allah bagus goreng bakal ditembongkeun ku Gusti Allah goreng bahkan lain Allah baik wa rasuluhu jeung rasul Allah bakal ningal lain rasul bae wal mukminuna jeung para mukmin di dunia kene bakal ditembongkeun komo jaga di akhirat urang sebagai mukminin bakal jadi saksi ka umat-umat nu baheula atuh berarti kan katembong teh amal-amalna mana nu kafir mana nu mukmin mana anu soleh mana nu toleh urang kan jadi saksi engke jaga di akhirat nyaksian umat Kangjeng Nabi Isa nyaksian umat Kangjeng Nabi Musa nyaksian umat Kangjeng Nabi Sulaiman pandeuri urang ayana tapi bisa caksi sedengkeun nyaksian eta kan kudu ningali kudu neuleuh heula urang deuk nyaksian teh kapan kudu neuleuh anu deuk disaksianana ku urang berarti kan urang dibere neuleuh heula ku Gusti Allah memeh nyaksian teh cacak-cacak urang boro rasul komo Allah urang bae ge dina Al-Qur'an geus dijelaskeun fasyarallahu amalakum wa rasuluh wal mu'minun di dunya kene ge atuh urang jakat ciri ditembong-tembongkeun kan ku Gusti Allah nu paling ngeri wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah Gusti Allah teh bakal ngabalikeun urang dibalikeun ka alimil ghaibi wasyahadah saha anu uningakan alimil ghaibi wasyahadah Gusti Allah maha uningakan nu gaib maha uningakan syahadah nu lahir
gaib nu dirahasiah-rahasiahkeun teu kanyahoan ku batur. Allah maha uni. Syahadah tembong zahir Allah maha uninya. Urang bakal dibalikeun ka Gusti Allah. Iya kan urang ngerinya saya. Urang teh geri kan bakal dibalikeun. Hiji-hiji nu mantak ieu bakalna urang naon kitu ngaranna kesel ge. Hiji-hiji dipanggilna jelema sabaraha juta, sabaraha triliun. Di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ka akhir umat Kangjeng. Ieu teh kapan bakal wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dihudangkeun ti kubur, digiring ka mahsyar. Aju dek dinaonkeun dia dibalikeun ka Allah. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah bakal ngabales ka aranjeun kabeh kana pagawean-pagawean nuku urang dipigal. Fayujasikum dibales. Eueuh nu kaliwat. Bagus dibales bagus, goreng dibales gorengna. Ya Allah, urang kuari iman, salat, puasa, zakat, haji, sedekah, syiar, urang milu bakal dibales sesuai jeung amal urang. Waktu urang di dunia teu iman kafir, naudzubillah min zalik, musyrik munafik. Atawa iman ka Allah jeung Rasul cuman teu nyaho ka masjid, teu nyaho ka majelis taklim. Nggak sejauh baik. Di mana ayah lapangan bola di dinya nyaho. Di mana ayah main sodok-sodokan di dinya nyaho. Main sodok teh eta teh biliar kan kurang keren sebab aya biliar mah asli ngomongna aya main sodok mah kan loba nu disodok. Lain bola bae di jero nama nu disodok teh. Ehem sia. Dah tahun deui main gapleh remi lah tetapi batur bakapan geus aya nu judi teh kelasna geus saya nyaritakeunana geus hatuh bangsa di urang mah sapira judi teh gapleh remi kos kali tunggul catur dijudikeun hatuh batur bang geus kasino indro judi teh lain-lain sebagainya tah judi-judi batur ya atuh pek bae cek Gusti Allah tapi engke sia bakal ditembokkeun boh di dunia boh di akhirat wasaturaduna ila alimil ghaib wasyahadah dibalikeun ka Gusti Allah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah bakal nyaritakeun ngabales majaz teh yunabbiukum teh ku Imam Jalal di manaan fayujazikum berarti ieu yunabbiu bimana yujazi majaz ayu nabiukum nyaritakeun doang ayu caritakeun doang makan enteng sapira nyaritakeun tapi lain sakada dicaritakeun payujazikum dibales Masya Allah karim ulah wakaka batur-batur heula urang bae kuari ti mimiti balik tarolah anu memeh balik mata manggeus eueuh aturan-aturanna guer mukalaf karana ge ti mimiti balik bae datang ka ayeuna geus sabaraha buah tatangga nu kurang dijepret sabaraha so naon kitu ngaranna sendal nu kurang dicokot di majelis taklim jeung di masjid bebejan nama pahojol pahili padahal ngahaja geus sabaraha kotok tatangga nu dipencitan ku urang geus sabaraha kali urang ngabonceng si Mbak gegejlug ge kurang direm abeh endut-endutan tuh kan geus sabaraha kali urang mamawa si Mbak rekreasi geus sabaraha kali urang kebelah ditu namun mabok mana udzubillah min zalik bakal lain sakadar mabok tapi orang horenganan jadi tukang ngajualanana naon ngaranna eta tukang ngajualanana kan anu mabokna mah meuli pemake ngaranna tah anu ngajualan naon ngaranna cepet atuh sia bangun dutu nyaho teh heran aya di hareupeun aing ditanya bangun kos kiai bae cek nya aing teh nyaho meureun tah kan dasar jana meureun agenna nya aya potongan nya mata kos
Geus tinggal ditelepon bae polisi tangkap habak dah. Kan. Nah, geus sabaraha nu awewe nu kurang dizinahan mun zina teh. Geus sabaraha urang ngarugikeun batur. Geus sabaraha urang ulah-ulah nampilingan nyiwit bae batur teu senangan di akhirat bakal diciwit deui. Geus sabaraha kotok nu diadukeun, emang kotok daekeun diadukeun kan teu daekeun. Kurang diadukeun engke kapan urang teh diusulkeun ku Gusti Allah, Gusti cek kotok abdi nyadar kotok cek urang Bandung mah Bandungnya tiba hayam tapi abdi teh dizolim ulah waka dijadikeun lebu Gusti abdi can malas ka jelema nu baheula ngadu-ngadukeun abdi teangan cek Gusti Allah sanu ngadukeunan haji sabenerna mah tangan bawa ke dia tonton ku kawehan ayo sebantu ya Allah aya jek dia teh menusuk muludan teh ya teh menusuk mamaca aja dibawa ku kotok ka dinya jadi ku ari kotok anu ngadukeun urang diadukeun ditonton ku triliunan manusia Masya Allah eta kan urusan-urusan hisab teh kos kitu dah ieu wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa inabbiukum bima kuntum ta'malun ya Allah ya Rabb aduh segala rupa bayat nipu teh ngabohong teh jelema anu dizolim ku urang baheula urang pernah jadi calo tanah ngitna dicokotan ku urang di bos dibayarkeun mah henteu atau dilambatkeun kan zolim teh ngaranna batur teh loba kepentingan rek meuli anu jadi tanyakeun ka bos bang kan geus bayaranna horeng nyangkut dicalo ke ceknya sagedeung deui ke sagedeung deui iratur bo cekna datang adanya ke Senin datang dek ke Rebo datang dek ke Senin oh bonen aya bel jadi lembur bonen gua hari itu tak iya zolim Masya Allah kari encan deh urusan anak-anak nungtut urang mah cenah keur ditungtut jol anak naon deus sia ye kula ka neraka gara-gara henteu dididik ku abah ye iya kula mah dek nungtut ka abah bae lantaran kula teh dipasantrenkeun ku abah teh haju teu nyaho ka pangeran teu nyaho ibadah gara-gara abah geus kula mah teu ridho kajen boga ka neraka lamun teu bareng jeung abah malaikat seret abah kula heula meme kula dak sia lain ka aing abah abah bae tolol si abah goblok si abah coba eta ditonton ku jelema kan kos kitu can ge beres jeung anak jol bae pamajikan nu kolot jeung nu ngora deh ieu lalaki hidung belang ya cak jana teh ajaib mah teu belang hidung aing mah sia tah mebes bae di nu ngora aing cilok dipirale-pirale ku sia baheula sia ngeunaan kuari aing dek nuntut kajen ku kumaha ge ye hakan-hakan sia nu teh heula ka neraka ayo jeung anak can beres pabajikan kitu keneh deres duduan nu tilu hiji ge nuntut deui hiji boga pabajikan ngan hiji-hijina nuntut datang-datang culak cangkeng bae malaikat seret heula ieu saya ieu pamajikanana kok pamajikan sini tanah geus pokona kajujuran keadilan salaki buang ka waras salaki tolol goblok ge masalaki seret ambo Masya Allah arif anak pamajikan jol tatangga ini biang keladinan ada kumaha coba ayo Masya Allah ieu teh cek bahasa baheula mah dikerepak ngaranna kos kitu ayo deh kumaha coba ayo tah ieu ayat wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun naon bae pagawean urang bakal dibalas ku Gusti Allah meme dibalas teh kapan dirinci heula kumaha pagawean soranganana jang dirina kumaha jeung anak kumaha jeung pamajikan kumaha jeung dulur kumaha jeung tatangga kumaha jeung atasan kumaha jeung bawahan kumaha jeung guru kumaha di dinya urang iyalah wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun ya Allah ieu di kumaha coba talalakon urang hayu hitung kurang be mun isuk aing pae isuk bae helanan mun aing isuk pae renungkeun ku urang umur aing 60 tahun
Masya Allah urusan aing jeung Allah, hubungan aing jeung Allah tama urusanana letik musamah gampang, tetapi urusan aing jeung makhluk musah berat di urusanana. Hutang piutang anu can dibayar, urusan zolim teh dihinakeun, urusan diomongkeun, urusan eta baheula teh aing teh jadi kepala kuli baheula terhadap anak buah teh zolim, teh jujur zolim. Aing teh baheula teh jadi lurah, aing teh baheula jadi camat, aing teh baheula teh jadi penggede, aing teh jadi pemerintah, aing teh jadi ieu kumaha urusan pagaweanana sesuai jeung aturan apa henteu. Wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Rasakeun, renungkeun heula ke urang, aduh ya Allah, jahe. Geus, datang orang ka imah tas ngaji ku aja. Neng. Urang tak? Hampura. Pan kakak jadi kos kieu sih ya, ngaji naon sih di ditu? Beuh, Neng. Ulah nuntut engkenya di akhiratnya. Emang ngaji naon gitu ka ditu? Berat kakak ieu. Mun bisa maanterkeun kakak can nyandung bae ka. Jeh, Pan. Itu juga lainnya teh hampura berarti mah budak. Oh soang ieu mah handap-handap rek jatuh. Ege soang. Teh bangun ka handap porengan anak bacok. Masalah ki soang ieu mah tolol. Henteu neng mah lain lalagaan teman neng mah hampura. Besi ya kakak umur atuh neng ge sarua. Urang silih hampurakeun nya, ulah nuntut engke jaga di akhir moal ka. Kula mah pokona mah atuh geus dirido-ridokeun bae. Segala rupa anu kadaharku kakak janu kakak ieu teh mah geus rido bae kabeh ge. Anu kadaharku kula atuh ridokeun. Besi kula kurang hormat kakak kadung teh hampura. Kitu keneh kakak sok sesengor ka kula geus naon kula mah nganggap biasa bae teh adat kakak ieu kos kitu. Bawakeun ka akhirat beureun ka sieu masuk ka kitu. Jamaah. Ieu aing fokus sieun tadi ngaji. Wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Cenah ge bakal dibalikeun ka Allah. Allah teh maha uninga kanu gaib jeung kanu zahir. Hajung ke bakal dirinci, saeunggeusna dirinci dibeja-bejakeun dibales. Nah ieu engke di akhirat pikubahan ja urang percaya ka Allah jeung Rasul, haju urang percaya bakal dikitukeun imah hampura kana heula anak dikumpul-kumpulkeun. Kadari sih cak anak asana abah dek babagi harta ye. Lain sia mah sok aju ka dinya bae, abah mah ieu wasiat. Ya, sing arah ibadah sia ka Allah, ulah tinggal salat, abah ieu geus teu kurang sehatan awak. Hade besi sia henteu apal kana bag-bagan ibadah ngaji sia besi engke dituntut di akhirat. Jeh, nu nyakola-nyakolakeun anak kuari manehanana di SD, SMA. Ayo ya, ayo terus tetangga kuliah jadilah jana insinyur, jadilah jana Kapolda, jadilah Kapolri, jadilah jana DPR di pusat dan lain sebagainya. Mewah mobilna. Batur kabanjirannya nama henteu hebat diistidraj ku Gusti Allah. Wah hebat. Ha datang ke akhirat lantaran teu nyaho ka Allah, dina nyahona ge teu make. Nah ieu bapana anu dituntut. Abdi teh disakolakeun teh diwauhkeun ka Allah, kunaon diwauhkeun ka guru doang. Abdi teh ieu terus kuliah jadi ku ari abah kasumbang ku abdi, bapak kasumbang ku abdi, dibelikeun mobil mewah. Imah mewah horenganan naon naon atuh ieu abdi teh diwauhkeun ka Gusti Allah teu dipasantrenkeun. Ieu abah goblok ieu abah. Endeu kumaha coba di akhirat dikitu-kitu. Hayu pikir. Lah cenah teh mah kiaina bae meureun supaya anakna malah santen kana teu hayang aya capek. Si jang sia los aing mah percaya los terus aing mah. Los ya awas di akhirat diancam sia koeng. Je, awas ya ta, barang kayak di akhirat ke, barang tuh cak aing kan, bener kan? Ulah bohong, kerja sia sakola bae kadenge takut teuing sia omongan aing, kadenge, malaikat balik, seren, waduh tak kiai cenah kejem banget, bohong
sia teu ngadenge ka omongan aing baheula ngaieuhkeun ka aing sia. Henteu kieu cuma tulungan bae, tulungan. Keur ieu mah ka aing ngaieuhkeun, ieu mah hampura bae kuali tah, tetep aing deuk nulungan bae. Da maksudnya mentok. Saja ini. Aing tetep bae nulungan bae, masyaallah. Bedana ahli Allah jeung lain ahli Allah kumaha ke di akhirat. Di akhirat, di dunia mah moal kaciri. Di akhirat ahli Allah mah careurik jelema ka ahli Allah. Cek cenah tenang. Henteu kami ieu salat teu bagus, puasa teu bagus, zakat teu bagus. Ieu kami ka neraka tenang cek cenah teh. Kumaha? Lamun bebejana ka Kiai Golkar, bebejana ka Kiai PDI. Bebejana ka Kiai pamarentah sarua bingungna. Lulumpatan Kiai embung dipenta tulung. Sebab jangnyanana ge bingung. Tapi Kiai Allah mah lain kana. Adia. Diusulkeun geus pokona mah sia ka surga. Ka surga di mana cenah teh? Amal aing kabeh los tajang sararia. Kiai, aing mah kajin ka neraka ge asal sia bae ka surga. Bakal Kiai Allah kitu bakal tah. Los sia. Amal aing bagi-bagi ku sia kabeh, sia ka surga aing geus puas. Aing mah kajin ka neraka ge. Kan usul kabeh kan ka Allah. Gusti abdi teh boga amal jore haju ka surga. Menang ti mana? Pamere ti kiai anu aing nyanana mah be aku kami diperbutkeun amalna. Haju kajin cenah nyana mah ka neraka ge asal kami be baheula aja keur di dunia teh ilu ngaji, keur di dunia teh ilu wauh jeung di dunia kajin di dunia mah padahal mah nonggengan ka nyana keur ieu. Tapi ieu kami dibere amal. Nyana cak Gusti Allah sanggup mere amal, nyanana kamu ka neraka. Atuh nyana bae sanggup ka neraka ngabelaan maneh atuh komo aing ka nyana geus ka surga kabehan. Alhamdulillah. Atuh sia ulang ngomong. Pisan puguh. Beda ada ahli Allah jeung ahli dunia. Teu memetikeun pribadi. Ahli Allah mah tembong kuari masih keneh dilecehkeun, masih keneh dijebian. Di akhirat bakal tararembong kieu-kieu Allah. Di akhirat bakal seperti eta. Kitulah Kangjeng Nabi nyaritakeun di dunia mah teu tarembong pasti ngomong kitu asal sok disokeun, ditakaburkeun, diasaingkeun. Engke di akhirat mah bakal terbukti nu mana nu kiai Allah, nu mana nu kiai dunia. Kiai Allah mah moal mementingkeun pribadi sebab di dunia dia tilok mementingkeun pribadi. Tilok mantak eta ki naon kitu ngaranna Ki Fudoli unggal peuting alayang bae eta pannya nama tilok tahajud kajeun aing mah teh tahajud di asal sararia bae. Nu penting mah aing mah bare amplop bae eta kan ngaranna. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah. Aya anu kasalahan tah inget bae ka dongeng Gus Dur. Kasalahan tah ada jejol besok aya jol kitu tah. Aya kiai ceramah. Barang geus kitu caritana dijemput pakai motor. Jemput pakai motor. Terus balikna besi ditangkep kan dibere helm. Barang berangkat ge make helm. Lantaran kiai mah telok make helm tibalik. Jadi hareupna aya di tukang aya di. Ngaran ge telok make helm kan. Tuh dibonceng kan gitu tanya nah. Beneran ngendong jadi isuk-isuk balikna ngendang ke baik kieu terus aya naik motor di tukang muridna wah ieu jelema saha cenah make helm naik motor jadi model cek lagi ai awakna ka ditu ai beungeutna ka dieu dilalaga ku ya ngeng ku murid padahal murid teu nyahoan eta guruna Pak Hei, coba si aji lekaing, burudak kieu bae, besi ragak jelok naik motor kan, kieu bae, i robot aja lebas cenah teh, kieu bae cenah, dilalaga, barang, engke geus datang ka hareup direm, dihang deuleu, digitukeun deui, budak robot apa jelema sih, barang geus kitu carita kadele sorbanna, sorban guru aing kita mah. Manya guru aing naik motor helmna salah. Ieu sih mah eureun di tengah jalan dibuka helmna. Masya Allah. Langsung nyana balik teh nanya deui salah. Ngalalaga guru tadi hai.
loba nu kasalahan jeung guru teh loba nu kasalahan eta kos kitu eta loba nu kasalahan isi eta guru di Banjar mah loba kasalahan resep lalagan pan di Banjar mah asal poe kemis we macul santri kan aya nu daek embung nu daek mah geus babagi ka ajugan anu kajeng nu embung teh naik ka para wadah kitab teh tah ieu papan wadah kitab dinya naik ka nyana ka luhur kieu bae di luhur abeh teu kanyahoan ku kiai barang gula deuleu kiai ka luhur teh deui kiai deuleu ka luhur ya kanyahoan turun sia turun makanya kita kan remeng teh hartina tas subuh caang encan poek geus kaliwat remeng nu kitu ngaran jadi beungeut can jelas ayalah budak santri nu balik di masjid kadinya kapanggih teh jeung kiai pajar lain kiai alkeun budak santri masuk nyekel peler gitu tah dulu cakeh teh gawe kiai datang ka ditu datang ka juru itu di barang ya kiai loba nu kasalahan jeung kiai Masya Allah teu jarang geus daeng aing bingung cak jada ieu kanyahoan aing tah henteu ku kiai tah eta loba lalakon di Banjar eta nah ieu nah ieu bakal di akhirat payunabbiukum bima kuntum ta'malun. Anu paling sedih naon coba di akhirat? Nu paling sedih mah ketika jelema geus ka neraka ditembongkeun tempat di sorga. Masya Allah. Haju lain sakadar ditembongkeun cak malaikat. Sia lamun ibadahna bener ikhlas, sia lamun ibadahna bener ka Gusti Allah, moal ka neraka tuh tempat sia lamun sia bener. Masyaallah teu nyeri kumaha coba. Ditembongkeun sorga teh tah ditembongkeun tah eta teh tempat maneh, jang maneh. Geus aya tulisanana mun maneh harita bener ibadahna eta tempat maneh. Teu nyeri kumaha. Teu nyeri kumaha keur mah di neraka haju nembongkeun pi tempaten urang. Numun urang bener mah di dinya atuh nyeri jasa eta emang ngahaja dek supaya leuwih nyeri jasa keur mah nyeri ka beuleum nyeri ka panggang ditembongkeun deui ka ngeunahan di sorga jang urang mun urang bener Masya Allah eta nyeri jasa mah eta nyeri jasa okos urang ngakawin aju urang teh codeka bakal dikawinkeunana teh ka si eta persyaratan urangna harita teh bener aju teu bener urangna teu nyaho ngan kabar doang sia bakal dikawinkeun nya sia teh ngan syaratna sia teh hiji ulah nonton TV nomor kaduana sia ulah sok judi bae tah bakal dikawinkeun jeung awewe nom si eta ngaranna tapi tetep bae barang meunang 1 tahun 2 tahun urang keur ngahep-hep kawin jeung nini bengking. Aduh, nya susah, nya nini urang imah bocor. Masya Allah kena kebanjiran, aduh. Ditembongkeun itu nu liwat sah eta teh calon pamajikan sia mun sia bener mah tah si eta. Ya Allah, ya Rabbi, eta mah budak mulus amat cedaan bangun eta mah. Eta teh pi pamajikaneun sia kolot teh geus ngolotan, tilok aya ngangoranan kolot. Tah eta calon sia budak tah mah Masya Allah aing mah teh mah memeh numpakannya geus paeh diheula meureun jageulis jasa tah mah eta beuki nyeri bae kapan ditembongkeun tah nu bakal jang sia teh mun sia harita bener tekan nyeri nu di sorga abe puas kanikmatanana ditembongkeun neraka tuh tempat sia tuh keur digodog itu teh cai anu ngabuncal-buncal seudeu anu pohara di dinya ruhak nu pohara teu deuleu tuh kala leuleumpangan di jeung orai-oraina nah
eta teh pitempakeun maneh geus aya tulisanana mun harita maneh neruskeun kana kadugalaan maneh ngan kulantaran maneh haju kembali ka Allah haju ikhlas dicoret aturanna maneh di dinya kan nyana langsung sujud ya Allah alhamdulillah bersyukur leuwih gede ka Allah eta tanu panyeri-nyerina mah ahli sorga ditembongkeun tempatnya nu di neraka pitempakeun nu di neraka mun nyana terus dugalana bakal di dinya jadina pan tambah-tambah nikmat ka Gusti alhamdulillah Gusti nu di neraka ditembongkeun sorga tah tempat maneh tulisanana jang maneh lamun maneh bener harita tah tadinya kulantaran maneh haju teu bener di ka neraka ya Allah nyeri luar biasa eta nu panyeri-nyeri nama iyalah fayudabbiukum bima kuntum ta'malun aya deui wa akharuna murjaun wallahu a'lam